gitu nya malah kolot baheula mah anyaran Islam aya ka Indonesia itu gara aya ustad ceramah kakupingan ke tukang dagang sapu uyun meureun eta malah ngahaja diajar ilmu ngaliwat ngan kabeneran geus kitu Allah ngalungsurkeun hidayah taufik ngadenge bismillahirrahmanirrahim da ai eureun heula meureun sapu moal payu batak meunang teh eta we ngan kusabab hawar-hawar teh ya diapal-apal teh ka itu nanti jadi awut-awutan jadi bismillahirrahmanirrahim penuh keyakinan ketauhidan yakin karena ilmu jeung berhasil Gusti manfaat dibaca bismillahirrahmanirrahim kedua aya budak bisul bawa cenah tukang sapu apaleun cenah jampe bisul bawa kadenya kunaon cenah jam lempang teh meuni juga nu jingjet kitu iya cenah gaduh panyawat nolol itu nya eta teh bisul teh panyawat nolol baheula mah sabtu aya bisul ngalalap lamun bisul eta namina panyawat nolol mata tukang sapu kade teh urang jampe lanjang calanana buka lancing anana mana senajan ningali nongeng ngan ngaduan teh beda kudu bari peureum gitu peureum tahan napas kita kaya bae lama kitu lamun ngadua kieu sok ayang-ayangan nila di kabulna tauhid maca bismillahirrahmanirrahim teh kieu teh bismillahirrahmanirrahim timpuk gue bisul bitu harita kene cepat barokah ilmu aja itu lila panas ngagoak apa keur diubaran itu sekali nimpuk deh langsung muncrat tuh nya si anjing ngalelep itu tukang sapu kenaikan nolol deh merusin ditimpuk deh aya ibu-ibu hamil tidak kena dia teang tukang sapu payu barang tukang sapu kunaon cenah bu ieu sabada lahir hararese ngayahna cenah pangjampekeun cenah mang kade sok aing jampe tah lamun kanu hamil mah duana teh lain kieu tapi kieu ngaduan kanu hamil mah peureum sia bu teu meunang bolotok pasien teh kudu peureum baca bismillahirrahmanirrahim dak kebetulan teh lihat ke luncat budak ngebahela itu luas meureun ditepak kitu teh majang sameter ngan langsung hudang unggul teh orok gitu yakin karena murah asina Allah ilmuna tauhidna kuat aya aki-aki paeh henteu hirup henteu ngap musingkeun ka anak ditinggalkeun karunya aki-aki ditungguan butuh ku beas aral ngurusna teh neangan tukang sapu aya naon cenah mang ieu cenah pun bapak ya musingkeun ngayahna cenah jampe lain urang jampe geus lila saya geringnya wah geus 20 tahun kieu we hirup henteu paeh henteu meunang saya jampe ku kami hasap jampe kitu kieu di ngaduan ulah kieu ngaduan aki-aki ngap-ngapan mah bismillahirrahmanirrahim krep bade tungku bahamna teh ngirungna teh krep keredet cepat di kabulna ilmu kudu disarengan jeung katauhidan keyakinan deh gitu cuma ditungku ngerejet
gitu. Nah anu ayeuna mah punten ahli Qur'an ge kakersana Pak Kiai ngaos qiraat teu karengkeng teu menang ditanyana datang MC atur nuhun mung tibang nuhun ngaji Qur'an we setengah hirup setengah pae lamun baheula ngaji Quran dikiraatkeun model kieu ngarian dalam dunia ge teu bubar nu ngaji baheula mah cuma bismillahirrahmanirrahim teu pake nungkuk ge ngarejet gitu duka ayeuna teh masih ngarejet jeung ya gitu kitu we ngajampeun eta mah ya bismillahirrahmanirrahim krep untuk kudu make obat tinggal kuat nahana we lah ngerejet ada mualila timbang kerejet lempeng itu nya geus kitu mah tinggal yang amil kumaha teh nya ringkus we baya teu bangga mamawa itu geus diringkus dodo dasana magogoakan ieu ya ada mana sok digogotong mah olo-olo paeh-paehan digogotong dodo datang ke makam cuma nya sahuluna mungkul atuh bangga ngaruang geus taringaleuh dawuh urusan begitu mah jeung akhirat dia bakal urusan mah jelema itu da moal anu apal kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna itu ari ieu nu halal hadir geus ajengan nanti jelema lain